gitu permasiatan nukunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina ku ari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun ku ari teu diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan rareueuh ku ari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mangges puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan ku ari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah ku ari anu boga 50 kontrakan ku ari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu teu berkah ya bakuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4000 nu pararaeh sabada kapanasan ku ari dihujanan ku Gusti Allah geus 2500 nu paeh mejeunana Pakistan kamari 2500 keur panas maeh ku ari dihujanan ku Gusti Allah 1000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1000 Kashmir deui geus aya hampir 1000 nu paeh dah pararaeh padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon teu siksa mah geus kitu aya naon eta di India Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Gusti Allah ngajelaskeun tentang keberadaan negara setelah Allah merinci satu-satu negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Lut umatna teu ngimankeun dibalikeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Syuaib. Jeung Nabi Nuh diutus, kemudian masyarakatna umatna teu percaya, dibanjirkeun ku Gusti Allah. Masyaallah. Jeung Nabi Soleh gitu keneh diberi angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu keneh negara-negara nu pernah disiksa ku Allah ya Palestina ya Suriah Yordania Yaman ialah negara-negara anu kudu dijadikeun iktibar ku urang supaya dijadikeun barometer kacamata sangkan negara urang ulah terjadi seperti eta sebab ketika Allah ngutus seorang nabi ngutus seorang rasul dibohongkeun ku umatna siksa ku Allah. Nah, lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkeun ku umatna awas cek Gusti Allah teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae setelah Kangjeng Nabi urang pupus dilanjutkeun ku para khulafaur rasyidin dilanjutkeun ku para tabi'in dilanjutkeun ku para aulia-aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ketika dibohongkeun ku umatna tunggu siksa sarua bae masyaallah nu mantak cek Gusti Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana di samping imankeun teh wattaqau ngajaga nyana kana iman sieun besi kupur jeung maksiat jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah ngajaga iman ngajauhan permaksiatan ngajauhan perkefuran Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka nagara tersebut teh kabarokahan ilagit jeung ti bumi konsepna dua hiji amanu dua wattaqau bakal limpah ruah subur makmur loh jinawi lamun urang nyaritakeun barokah wa asal barokah teh hatina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fisy tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu. Ketika orang ningali langit pinuh barokah lantaran langit ngahujanan cai-caina anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua hiji amanu dua wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard tuturkeun ayat Quran ieu mah lain pidauh bupati ieu mah lain pidauh gubernur lain DPR MPR jeung presiden ieu mah nu boga langit bumi katut eusina nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard dua amanu wat taqau iman takwa ya Allah dibaca nama hampang iman takwa babari jasa iman takwa pemerintah ge lamun pidato teh jauh ti eta iman takwa balik bae ka imah intip usia amanu wattaqau ya Allah ya Rabb masya Allah kuari kaayaan di negara urang teh seperti kieu lamun urang tangga ka luhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan aya ge hujan ulah disangka hujan-hujan anu bagus lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah keur metakeun di luhur mega sing ada lain mega konde mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi ka manakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah malaikat anu mamawa angin malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing ieulah angin hujan teh kitu heula sanggeus takos kitu teh engke aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomikeun mah heula di dinya ke aya guludug nah bakal aya kilat ngagenyai nyai ieu karak hujan mantep ieu mah teu puguh teu karu aya hujan ditanya aya hujan ngeribis teu jauheun teh budak
di mamang aya hujan oyo gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wae bejakeun wae ja teu nyahoeun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh anda kula menanyakan, hujan aya, guludugan, kiai, ya, sia, rasakan muslim. Atuh kos gitu. Pada dasarnya hujan teh kos gitu. Sebab segala rupa ge kapan aya sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan aya korek api aya tetep kudu dicekreskeun ces. Di deuleuh di jerona aya sabab urang deuk kala wudu cai aya di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia kudu diputerkeun teh aya sebab heula kitu keneh hujan lamun eta urang nu nyababanana hujan geus sarua panjang urang nyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan aya tama kos kitu poe naon nu ngageugeum poe eta malaikat saha kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak bisa melalui urang bebeja ka malaikat nu ngageugeuh dina taun eta pan sataun-sataun taun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus ka ditu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sia tuh tanya ka aing wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ka mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ka alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ka alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ieu di alam malakut dek diturunkeun ka alam mulki ka alam urang make pakaian alam mulki mah pakaianna jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ka alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianna pakaian malaikat nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian-pakaianana urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang deuk naek ka alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naek urang ka alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang deuk naek ka alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ka alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril geus teu bisaeun nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh di desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mangga sewenunya hoiwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah
Kangjeng Nabi Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus. Geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit. Lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam Jabarut. Atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam laut. Tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi. Cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Teu pati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa ka dinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit. Teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun. Lain naik ka luhur langit bebas ka laut. Modar. Tuh kan berarti aya sebab lamun leuwih manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia. Untung aya kene jelema nu kos karar itu. Nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ke malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna. Oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah ono opo sira nakon-nakon. Begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya naon urusanana atuh sia. Hujan jeung teu teu urusan pangeran, teu menek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam Jabarut, ke alam mulki, nya alam nasut ngaranna urang teh. Ulah beja moal. Tuh geus dibere nya ku malaikat. Tek. Aya manusia nu dibere. Kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh, jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Nu mentak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur. Nu kurang dizarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Ya tuh leuweuh wae tuh ese negara acak-acaka. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir ku ari teh budak mah make pakaian SD, handapna beureum, luhurna putih, merah putih. Budak teh. Ku ari di SMP, pakaian SMP, ku ari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa. Ku ari neuk digawe di kecamatan, make pakaian garang PNS. Ku ari digawe di kabupaten, make pakaian PNS geus lain deui. Ku ari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah, ieu maka jeung teu keur carita urusan ilmu kawalian. Nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang. Ulah ujub, ulah takabur, ulah ria, ulah sumah, ulah hubud dunya, ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos karar itu. Ya Allah ya Rabbi. Miceunan eta ge seseleh. Bicanan eta teh seseleh lainna lagaan. Nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul akba latifatul nafas latifatul qalb. Hiji-hijina latifah anu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah. Kapanggih jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya. Ese
dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi mui hajut teu bisa khusus salatna jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna kurang mangayakinkeun moal bisa khusus wani disumpah ya sombong cenah kuci aing waktu sombong-sombong mah aing mah waktu sombong-sombong mah kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholinya na teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus sifat-sifat anu bagus kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak mah kapan haram secara mutlak geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu celi naon anjing celi naon ge anjing lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua mun nya diteuk-teuk celi anjing bae mal bisa hus ekstrim ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah atuh geus eueuh marahnya nama daek tuturkeun teh daek geus cak aing haram ih cenah kos kitu mah moal maju teman nagara ih kos kitu haram pajukeun ku sia rodaan ku sia nagara dorong aing mah lain deuk nyaritakeun maju deuk nyaritakeun bersih roh sia deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna aing ge ngarti bons ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ke pemerintah cokot dapil bala bagikan ke batu ulah didahar je sok kurang dahar je cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian sia ku aing ieu mah keur carita deuk kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikan ulai kaduhung maka kaduhung amat gede aduh mal husu teh basa bae mending leg-leg icet geus teh aing daya kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang ulah dahareun gitu keneh mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki jiwet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang mah sok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun hareupeun tamu mah cemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set teh kadeuleula saeutik mah cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing nya baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari dong tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan bloon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit ti dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Al-Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai na geus ulah nanyakeun aing sia sia mah sia bae aing mah aing ih engke beda urang lamun oh jaheuh nya surtil ngaranna filter dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae balik kolong bakal aya sorangan
ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae eta mah otomatis sama ngaranna injection saya yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan gene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ke alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wat takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh sing kolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh ieulah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teu lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa
kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali disolokan-solokan anak ya Karim eta melele rombongan pika-pitain budak anti dinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah ditu nama henteu dipelakan lantaran jeroyu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah henteu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah guys bang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datang nati mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna nu barokah ya Allah ya Rabbi mancing cari tanah cek asal diturunkeun pancing dabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 tuh menang hiji acan berkah teh ngaranna kos itu tah loba teuing eupan batan meunang emang eupan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngandongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aja mana ngoloso deui teh kudu bebeja teh kos kitu teh berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya Karim udah jamun nyarita gadog gludug aya deui gludug nyanya turun deui hujan Masya Allah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa Masya Allah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu diteu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding wah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos kitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitun teh henteu lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bara heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku ari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina
pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat. Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa, ku pagawean umat lantaran korupsi. Pemerintah korupsi, masyarakat maling, atuh sarua bae ngan beda bahasa. Iya Allah bakal nyiksa. Ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna. Tetangkalan narareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu. Tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna. Teu berkah kuari. Anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi-eusina mangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Berkah ya Bakwari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu pae. Mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas pae kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu pae. Hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu pae. Dah para rae. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50. Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Aduh, heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India, kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui. Di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebatna eta jelema dakwah teu perlu kukuna dicaritakeun ngaranna. Kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kene di Pakistan. Terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula. Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas pae loba cai pae kana ba ulah sadawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis bae orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawauh urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih
Nah iyalah nu kudu-ku urang diperhatikan, diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae, ketika teu butuh dek kudu dikumahakeun deui. Nah lamun urang amanu wattaqau, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama. Duh lamun geus dibere barokahkan ngeunaheun, urang hujan turun ngeunaheun, tanah jadi tatanen gitu kene, hasil tanina kemudian kurang didahar, ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang. Cara nyalurkeunana make aturan Islam, maca doa heula urang, Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaiton ma razaqtana. Mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya, mah ngadoa heula emang nanaonan sih, sia mah kumaha sih? Engkos duduk ngariung bae jagana. Ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji. Mun teu ngaji bajar ngariung urang. Udah kan salurkeun ka pamajikan urang set. Ketika urang dek kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama. Ya Allah aya aturan-aturanana. Engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut. Gunting rambut di marhabaan deut kabelah dieuna aya HP malekeun. Gunana tak lantaran tatadina dibacaan di doa. Aya TV bungeun nya nama ngan deuleu doang paling ya. Ieu mah nu mantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP. Kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge. Wih luar biasa. Kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu ping-ping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah. Gusti hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ka Gusti Allah, Gusti ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing. Mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig. Ye, sia nu kumaha? Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam. Komplotan jurig kabeh burung. Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa. Asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alaihim. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Ndek ngajak saha istisqa? Ndek ngajak saha? Pad istisqa mah instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna, camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa dek istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh, puasa heula. 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina. Ieu ulah ilu. Berangkat ku ari ka lapangan. Oh, kiaina nu geus ikhlas, buka izin ka Allah. Embe munding sapi bawa ka lapangan, hayam bebek bawa ka ditu. Nini jeung aki-aki jeung orok bawa keuna ngajengek-jengek ditu di lapangan. Pan ke kapanasan tah panas
panas karak salat istisqa sholli sunnatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas sia teh teu ngarti sih kumaha meureun sapi ditanya ku sapi nu panas bebek Wah kabeh teh cicing panas pan Allah memperhatikan bosat toh hewan kabeh panas-panasan geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi sebab urang mah nonton TV sebab tah dianggap mah bebek wek cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan we lah pokona mah isi nu rek ari deuk isis kok kalau embung sahabaturna isis kok sahabaturna jatuh meminta ke Allah supaya hujan kudu nu beres atuh Kangjeng Nabi mah keur maca khutbah alhamdulillah shalatu wassalamu ala rasulillah aya sahabat Tuhan ulah khutbah bae kunaon panas kami minta hujan langsung ngadoa Kangjeng Nabi hari tak keneh hujan Kangjeng Nabi tah bunga luar biasa datang kan teu bisa balik di masjid hujan tuh gebrek bae Kangjeng Nabi papan di masjid ibu Kangjeng Nabi balik babari Kangjeng Nabi tuh bisa hujan tuh bisa keraat ke hujan di keraat balik nyanda ka ieu saminggu hujan bae saminggu turun hujan wow datang ka aya imah-imah nu ka bawah imah-imah panggung-panggung mah ka bawah segala pagar-pagar ka bawah nyanda Jumat deui jeung Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi baca khutbah ngacung deui aya naon deui sia cek Kangjeng Nabi kamari ngomong ulah kieu atuh hujan ge Gusti kunaon emang atuh ambalah ya cak jalan teu kada jalan wajir Kangjeng Nabi langsung ngadoa deui ret hujan turun tuh model kos kitu Kangjeng Nabi Masya Allah nah ieu wani urang ge lamun nuturkeun jelema nu ikhlas mah aya nuturkeun nu teu ikhlas aya teh ge nutas naon ngaranna istisqa di nelayan di hareupeun nelayan di haharuan ku kiai sama istisqa si di nelayan itu ibadah ya urang mah pokona mah di mana tadi mana belum teh coba ngajawab kalau dimaksud nah yang hujan itu urusan hujan urang pangeran urang mah penting mah istisqa baik menang gajaran pan teu datang ka maksud dong datang ge kan ibadah doang istisqa dilaksanakeun tahajud henteu intip urang barang penting hees bae cak sia ibadah bego hah ai kamari sia ngomong tahajud sia tuh coba hayo tahajud mah nu ngalem jeung urang mere duit tuh kan tembung aing menuturkeun usara itu embung munuk ikhlas tu andieu karak daek atuh kiai bae uai ge embung ieu bae konsepna laksanakeun amanu wat taqau lamun yang subur turun hujan ge urang kabehan di imah masing-masing tingkatkeun iman urang tingkatkeun takwa urang lobakeun tadarruk ka Gusti Allah taubat ka Gusti Allah penta masing-masing Gusti abdi butuh cai sok penta sakali dua kali ai istisqa teu bisa mamani ngadoa bae ngan ieu amanu wattaqau bisa ku urang dipake tawasul ahli-ahli Allah sakumaha Sayyidina Umar tawasul sakumaha Sayyidina Ali tawasul ketika hayang turun hujan teh urang ge nyaritakeun ieu bae Gusti teh janji cek Gusti dina ayat Gusti teh walau anna ahlal qura amanu wattaqau lamun ahli nagara arariman jeung tararakwa cak Gusti la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi langit bakal nurunkeun hujan bumi bakal ngajadikeun jajadian tina sabagian hamba Gusti teh abdi Gusti abdi teh hayang ningkatkeun iman abdi takwa abdi sakieu mah jararasaan abdi geus tingkat jasa sia cak Gusti Allah ningkat ya cak aing mah henteu mal ka dihujanan engke urang makin hari terus engke ge aya ti Gusti Allah masyaallah mentak ai kudu nama amanu wattaqau pimimpin nagarana kudu ngainstruksikeun ka masyarakatna kudu ningkatkeun kaimanan jeung takwa ka Gusti lantaran besi disiksa ku Gusti Allah
engke lamun arariman jeung tararakwa makan ku Gusti Allah teh dibere kabarokahan langit turunkeun hujan anu pinuh bakal nyuburkeun bumi bakal ngajadikeun jajadian pinuh kasuburan tetapi na orenganan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun lolobana ngabohongkeun ka para rasul para nabi ngabohongkeun ku ari ngapa ka para wali ka para ulama atuh Allah bakal nyiksa ku pagawean-pagawean nunang tangan ka Gusti Allah naudzubillah min zalik yuk masing-masing di imah masing-masing geus ulah waka ngajakan batur sorangan be heula jadidu imanakum bila ilaha illallah lobakeun maca la ilaha illallah lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi kablah dieuna terus tingkatkeun katakwaan urang ka Gusti Allah mata urang takwakeun ka Gusti Allah ulah dideleukeun kana paharaman-paharaman ceuli kitu keneh irung sungut kitu keneh tujukeun ka Gusti Allah kadanan para wali mah geus ninggalkeun alam ieu naek ka alam malakut pakaianna geus pake pakaian malakut dementak lamun malaikat meneuleuh ka roh neuleuh ka roh nu aya di kuburan malaikat atuh urang lamun geus aya di alam eta bakal neuleuh ka roh sakumaha nu kukula sering dicaritakeun Mama Sobari Cilimus keur mingguan pan kieu tangga kaluhur innalillahi wa inna ilaihi kaget pan jamaah kabeh naon mama roh Mama Ilyas Banjar naik ka langit pupus eta bisa kadeuleuh hujan bisa kadeuleuh Haji Pendiki kabarieun le kuntilanak meureun sabangsa manan kitu ge nya tak bisa deuleuh roh lain sabaragan berarti kan hamba Allah aya nu bisa contoh Mama Sobari teh murid Mama Khalil Bangkalan ai Mama Khalil Bangkalan murid Syekh Nawawi Tanara ai Mutanim Syekh Nawawi Tanara murid Ki Hamid Khatib Asambasi ai Ki Hamid Khatib Asambasi murid Syekh Samsudin ai Syekh Samsudin terus kata Tuan Abdul Qadir jeh nu mantak bararsi batur mah tuh bisa kadeuleuh geus ieu mah keur carita mun geus aya di alam malakut ninggalkeun alam ieu bakal kapanggih urang jeung roh bisa ngobrol urang mun zarah ngobrol Assalamualaikum woi apa kabar baik-baik saja cengnya teh oh iya bagaimana di sana itu bagaimana keadaannya wah gersang sekarang iya ngobrol orang dirinya emang ngobrol lah gitu-gitu itu lain kayak siapa datang ke kuburan gitu hayang pajar hebat takol habak itu kudu ngomong kos gitu di roh mah roh jeung roh ngaranna gitu lain mah kayak iya ngobrolna urang ngadang urang ngadinya tek we oh geus bae urang mah cicing terus ngobrol juga tek besi aya di kuburan nu ngahaneng we eta okos naon eta geus ulah dibejakeun lah pokona mah eta jara keur ngobrol tah engke ge haju aya engke ge tah sejarah aya saya tadi ngahaneng kana beuh masyaallah kunaon aing kapanggih jeung uyut heuh lain jeung malaikat lain aing jeung uyut cakena teh itu sih mah dasar dukun beureunan nyaho aing dukun nyaho lain cakena teh pokona uyut bae aya kapanggih jeung uyut urang tah jeung malaikat mah kos kitu tek-tek bae kalem geus buat kudu bebeja teu meunang bebeja itu teh masing-masing rahasia pribadi. Tuh kos gitulah lain make ieu. Namun make ieu mah ngaranna alam nu ieu, alam itu mah alam malakut teu kudu. Sebab urang kaambe ku malaikat seungit, urang maca sholawat kaambe, urang maca Quran kaambe ku malaikat. Urang mah kadenge ku ceuli ieu, ku malaikat mah di luhur langit kadenge. Urang zikir tengah peuting malaikat nonton di luhur langit. Urang tahajud tengah peuting malaikat nonton. Nyaun malaikat moal kaliru komo Gusti Allah. Masyaallah nu mantak disebutlah ku malaikat ketika aya jelema hudang peuting zikir tahajud azim.
indal malaikat di alam malakut pada bebeja si anu delege kepeting dulu ditonton ku hijau malaikat kabeh di alam malakut teh hebat ngagung-agung henteu kudu ku urang dinaon gitu ngara diberitakeun di media teu kudu waduh di orbit teu kudu cak malaikat coba tatanggana deuleu di nonton TV cak waduh, keur nonton bola. Malaikat yang ngobrol, pan kiai sih nonton bolanya. Malaikat apa ngobrol. Malaikat, tama kiaina sih, kiai kos gitu tamanya. Urang turunan galedeg yuk. Malaikat, perintah ti Gusti Allah. Ieu keur carita, jauh kitu jangan teh sebenarnya mah. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah, tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kuno babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena Bil
siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan mungkin nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu oh kobil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tah bil cak juri ya pugu cak jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Abil cak Kobil teh aing tetep bae embung kajen kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Kobil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu aya kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah emang abah bangka warah ya mulai tah eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina tah tidinya tah di Cikubaya duaan kan sok nyarekan abah tah iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima tak eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kumaha kula mah embung kajian kumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kumaha kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun di mana mun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang Ika banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi ya gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian gua kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu
ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumadeus maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu qabil tuh habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentap seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono habil nu embe beak bos ini kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian du dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjorena nu dek dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna ai qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak qabil pasti nu aing nu dilentap ka jeung ku komaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae qabil teh gas udah loba ngomong cak qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah
kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin musuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh musuhan ka anjeun horenganan baheula ge kakarak ge turun ti sorga ka dunya iya anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teh diturut aing kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kanjeng Nabi Isa ge teh diturut jah heueuh tuh Kanjeng Nabi Adam ge teh diturut jah heueuh atuh kong aing ame kitu entek tenang Kanjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani ya nazaro patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae didinya terobah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqwa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana maneh kurban maneh mah ditarima kurban aing henteu atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh ulah ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah buluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka deuk ngabunuh bae jak urang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak deuk nampiling ka kula kakak deuk nyabok ka kula kakak deuk kabunuh ka kula ma ana bibasiti ya dia ilai kuring mah moal kudu males uluran tangan
Kula moal nyabok kakak, kula moal ngabunuh di tiket terbersit di jero hati hayang ngabunuh. Tiket hayang males, kakak ngabunuh, kula mah cicing bae. Kakak yang pilih, kula mah cicing bae. Kakak dek jawab, kula mah cicing bae. Pokokna mah kula moal ngabunuh sama sekali. Silakan kumaha kakak bae. Lantaran ini akhafullah rabbal alamin. Sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ bala nasehatan sagana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Gitulah akhirnya kumaha langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hati aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh aduh teu kumaha aja can orang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji. Tek. Hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh, tak kitu ngabunuh mata. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah kobil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus
Saja kuliah ngabunuh nangis saya dosen iblis. Langsung baik nurutan iblis. Jadi diperagakan ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel, tujahkeun, langsung liak nyokot batu nu gede, diangkat ku Qabil, gejretkeun kana huluna, gujret gitu. Syariat, masya Allah. Gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin. Barang geus bae nalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena. Ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan. Cilaka sia Qabil cak iblis. Aing geus teu tanggung jawab. Aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul baik dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha ke moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam.